Saya hiji waliullah ibadah 60 tahun di dunia na. Bae per detik anu henteu inget ka Gusti Allah. 60 tahun nyana ibadah. Datang ka pindah imahna. Tinu rame kanu sepi, tinu sepi pindah kanu sepi jasa, sanggeusap pindah kanu sepi jasa, pindah ka leuweung. Geus sasaha bae nganjing Allah doang ku hayang ikhlas-ikhlasna. Sanggeusna di jero leuweung dak dumadakan deui gunung-gunung. Ta ieu gunung teh turun tuh sanggeusna runtuh blek limpah ka daerah-daerah tempatnya nasalah teh katutupan jadi geus teu kadeuleuk ku sasaha. Tapi di jerona ngaguha jadi nya di leuweung nya katutupan ku batu-batu jadi guha beuki teu kadeulean ku sasaha. Wah caknya dan nikmat kese ibadah 60 tahun teu pernah sadetik poho ka Gusti Allah salat deui nya puasa bae nya wiridan bae. Kasimpulanna mah nyana paeh bae. Sanggeus maot cek Gusti Allah wahai malaikat hamba aing we sama langsung ka sorgakeun bae lantaran geus bagus jasad. Begitu deuk dikasorgakeun mama punten ieu mah langkung ka sorga bae teu kudu ditimbang-timbang deui. Sakjana teu bisa. Tetep kudu ditimbang bae lantaran kula mah ka sorga teh hayang kumbung ku rahmat Allah ku pagawean kula. Si imang geus tinggal ka sorga doang pan meureun. Nu mantak ibadah ge hayang ka sorga. Iya hayang ka sorga na mah ngan hayang nyaho sakumaha eta kahebatan ibadah kula. Kula mah hayang nyaho kahebatan ibadah kula lantaran 60 tahun. Sadetik ye anu teu dipake ibadah ka Gusti. Maka kula mah hayang ditimbang, hayang nyaho bae coba. Bedakeun ka Gusti Allah. Aduh cak malaikat ieu sombong amat sih. Ya ge sok sombong mah pelimbah. Kan ieu mah kiai sombong. Cak Allah teh timbang atuh coba malaikat nyana yang ditimbang timbang. Asuh nyana geus asa aing bae di hadiranku sakitu triliunan manusia asa aing. Begitu ditimbang malaikat timbangna ulah jeung nanaon jeung nikmat mata bae nu leutik. Jeung nikmat mata bae coba salil 60 tahun. Ditimbang jeung mata teh amalnya anu 60 tahun ditimbang jeung nikmat mata nu leutik eta jorena luar biasa. Oh nanaonan. Cek malaikat geus kieu kumaha? Neraka atuh cek Allah. Ka nerakakeun. Cek cenah teh heula Kok jadi neraka ya? Oh jelema surah kabeh. Nu tadi nu asa aing teh ibadah panghebat-hebatna 60 tahun teu aya sadetik. Poho ka Gusti Allah. Nah ieu begitu jarak keukeul hayang ditimbang kuduna mah geus nikmat jasa pareta teu ditimbang ge sorga. Alhamdulillah ngan nya mah hayang ngabuktikeun. Begitu ditimbang encan jeung ceulik, encan jeung irung, encan jeung bibir, encan jeung naon-naon, kakarak jeung nikmat mata doang ge, jeung nikmat mata geus eleh eta ibadah. Atuh komo meureunna urang bojong mah. Nu ibadahna api lain bae. Boro-boro 60 tahun teu inget bae ka Allah nya mah keur salat ge teu inget ka Allah. Inget ka sendal bae. Apa? Atuh komo jeung eta beunana masyaallah gitu nanaonan. Gitu nanaon da akhirna ya keputusan malaikat ieu mah bapak kudu ka neraka lantaran boro-boro jeung nanaon dibandingkeun jeung nikmat mata ge ieu masih keneh eleh jasa. Mohon maaf gitu ka Gusti Allah. Ai kudu dikanarakakeun waktu bauma nya jadi. Coba atuh geus kieu kumaha? Laporan deui ka Allah neraka. Tetep ka neraka bae. Nyana kokosedan mung jeung nya mung ka neraka mung. Mung ka neraka kula mah ieu kajen teh geus dua Allah bae. Amal abdi ulah dianggap tapi abdi mah menta gedena hampura Gusti bae. Amal abdi teh mah naon-naon teu aya sabakatul acan. Abdi mah hayang pangampura Gusti bae ceurik datang ka kokoseran. Eta mah cak malaikat sabodo teh mah urusan Bapa jeung Allah kula mung laporan ka ditu. Aduh. Jangan panglapor ge. Sanggeus kokosehan terus janana ceurik marasan lagi luar biasa. Kakarak cak Allah ulah coba-coba ngitung-ngitung nikmati aing. Hajudeuk dibandingkeun jeung amal ari sia eta bisana wudu teh make naon? Make mata. Mun mata sia teu beuntak deuk wudu ka mana?
Encan sia eta salat boga tanaga ti sapan ti aing. Aing nu ngajadikeun sia sahapan aing. Sia mun ditanya ti eueuh ka aya nang sa? Nang Gusti. Eta bisa leumpang nang sa? Nang Gusti. Bisa sujud ka aing nang sa? Nang Gusti. Bisa inget bae ka aing per detik nang sa? Nang Gusti. Wari kula dek dibanding-banding atuh jeung nikmati aing. Gusti. Ampura. Ampura ieu mah geus maaf na deui. Ya guys, sakallah teh geus kasorgakeun ngan panghandap-handapna. Bongan ayat sombongan seetik. Ya anda pengen nama bila perlu udah diasupin ke jero di luar bae. Kajeun cekin di luar daripada ka neraka. Mendingan di palataran sorga. Kayak kita datang ke palataran ngintip-ngintip. Akhirnya di kasorgakeun oge. Teh urang ieu bisa ngaji ke ulah asanang urang. Ulah asanang urang ieu teh. Masya Allah lamun teh digerakeun ku Gusti Allah. Ieu teh moal bisa datang ka dieu. Jasa najan gararaga ke kumis mulintang bae teu puasa mah henteu bae. Nang saha eta? Nang Allah, Masya Allah karim. Teu ngajamin gagah teh kudu puasa teu ngajamin. Teu ngajamin boga duit boga kendaraan ngaji teu ngajamin. Berarti menang Allah hakikatna mah tah. Lamun urang geus datang ka dinya eta nu jadi ganjaranna. Mun asak lain bae teu jadi ganjaran. Mantak datang ka imanan sia teu ngajinya. Cerai hirup mah kan teu menang ganjaran. Teu menang ganjaran cerai hirup mah, wae dagang-dagang, wae ngaji-ngaji. Pan eta sombong ngaranna cak Allah beu asa nang sia burung bugu nang aing. Teu menang ganjaran. Mantak ajeuna maka ditu nu teu menang ganjaran teu ngomong gitu. Ya kuat sia bae, sia aing. Kabelah itu nama, atuh sia teu ngaji aing teu ngaji. Tungtung nama. Ilahi lastunil firdausi ahla wala aqwa